Sadayana oge samya ngantos dauhan sang Nalendra teu aya anu wantun batuk-batuk acan sateu acan Nalendra ngandika. Lami-lami kunira mangsa ngandika kawadaling lisan makaten pengandikanipun. Di Patih ingsun lan Senopati anu payus dipi agul kalayan dipikareus kukula kahareuti eserkeun eta korsina ameh teu pahaok-haok dina mangsa cumaita jeung kulati kahareup bade. Nun Sri Paduka puputon kembang kadaton sembahan abdi sapengeusi negeri hamba sapengeusi nagara ieu aulang dipayun nampi daten pembagia salira kalayan nyengakeun sembah pangabaktus onyo panjenengan Gusti Prabu puja stuti sampean datrima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun deing masyarakati dimbalan atuh ping dua na ngiran naon hapunten naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna boh ageng nak boh alitna milih juga kana manah nyentuh kana kolbu tina lakon gawe kaula sadidinten pangarsa. Dina kasalahan urang saling lubarkeun hampura euy jeung kaula timbalan sabab lamun teu ngayakeun kasalahan tindakan seutik oge genyaho kana katangtuan hukum daus paling untung diteuk-teuk leungeun sabelah eta geus jadi konsekuensi urang warga negara Awaulang timbalan taku kituna eueuh dosa maneh ka kaula timbalan kalayan aya piksa naon purwa ngaging sirlingi dongkap dina waktu sayeuna mangga bujeng hingga kapunut marga ning tanaga larapati kasanggakeun khusus kangge salira umum kangge ieu nagara Awaulang. Nuhun ti kana kasadiaan awak maneh dina waktu ayeuna dimala ke saha Senopati kahareup maneh jadi kahareup jadi hampura katukangan kuagangnya sahawang Sri Paduka puputon kembang kadaton sembaheun abdi sapengeusi negeri hamba sapengeusi nagara nampi kana pangbagia kalayan nyuwun katapi sembah pangabaktos kaunyuh panjenengan ya ditarima kukula kalayan kahunyuh kakang patih kasanggakeun semarakan nun jadi hampura katukangan tesawios kula kalayan hapun tena bilih aya cara anu kasanak di desa anu kabantun di kampung kulan anu kajingjing ti pakemitan anu teu sapuk sareng mamanahan mugia luntur kolbu jemar manah nu dipalar ku jisi mabdi kunaon sia teh irung asa gede menang nenggeulan atawa sanes kulan nu mawi ieu teh produksi korong abdi teh kulan nya keur naon nu mawi ayeuna teh uyah keur maha nya korong abdi teh geuleuh sia mana karep wae sia ngomong teh nya sugane atuh nya da geuning ayeuna teh sagala teterekelan hahargaan teh kulan sagala naik harga teh teterekelan dina muhun
eta we di SIM abdi oge nepi ka gaduh motor oge hayang ngisian bensin oge. Da kumaha den tah? Sobi. Ai datang ka pom bensin maksud terek ngisian pertalit. Nya ari kitu. Ai jog anjau ka pom bensin teh sing goreng ngantri aya naon ieu jelema ngantri. Ngilu ngantri ai pas rek deukeut ningali geuning naik pertalit teh jadi 10.000. 10.000 Pindah WA ka teuing ganti ku pertama ai si horeng pertama oge leuwih gede. Lebih mahal nih. Nya pertalit teu kabeuli pertama komo tungtungna mah permios we abdi deui ulah. Dari motor eta nasib motor kumaha tuh? Kitu ulah Batin nasib motor we tuh. nu mawi sugan we ieu korong teh puja jadi bahan bakar. Tong sok ka mana karep we sia ngomong teh. Nya Produksi korong basuh teh eta. aya pikir saeun naon ieu teh Gusti. Tansah diajeng-ajeng, tansah diajeng-ajeng kira. Ieu ti saperkara kula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anjeun duaan geus nyaosan kana pangangkir dina mangsa poe ayeuna. Nah, moal jadi bahan tinimangan salira. Disaur ku ratu diondang ku raja diangkir linggih ku Narapati bade siangna bade wengina bade subuhna teh mangga teh teuing kula. Sayogi tanaga hemutan ji SIM abdi oge. Tadi oge parantos disanggeukeun bujing hingga ka punut marganing tanaga Larapati kasanggakeun. Sokomo ieu diangkir kulunungan piraku we teu dongkap teh mah. Saperkarana pisan kula sono. Deuh. Sono sepen ah. Kulawas ir urang bisa tepung lawung amprok jonghok tepang rarai tiluan di karaton. Sanajan bari jeung pagiling gisik unggal poe tapi ai ngobrol secara santai seperti kieu mah asa ku arang langka. Timbala. Nu matak saheulaanan kaula nyacapkeun ka sono ka anjeun duaan Kipati. Bahasyeri. Ai perkawis ka sono mah sami bae ngerang. Saruanya sami. Malih ka sono kaula ruina moal luntur ku kaibunan moal laas ku kahujanan moal belel ku marganing kapoe. Upama seuk dibandingkeun jeung gunung anu tinggal girna di alam dunya, asa geung keneh ka sono kaula ka salira-lira. Nuhun Kipati. Kumaha maneh Senopati? Nu mawi abdi asa ngarakacak oge kitu bulan. Ngarakacak kunaon? Nguping ka salira mika sono ka SIM abdi. Sakawit SIM abdi dongkap ka dieu teh gegebegan ha aya salah naon SIM abdi dipanggil ku dunungan. Satadina bisi abdi teh ngayakeun tindakan atanapi ngayakeun kas anu teu hade ka dunungan. Bilih nyentuh kana mana ai borehe teh salira ngedalkeun ka sono ati ka kaula meuni asa ngagebrai ieu alam dunya. Rarasaan teh meuni asa lunas teh ka hutang-hutang ka Bang Emok oge. Nya kitu nu mawida oge. Bagja luar biasa di ka sono ku salira pupeurieun ku pun bojo matara di ka sono. Nya kitu sami Gusti abdi oge I miss you ka salira teh. Naon sia I miss you. Oh, Kakang Pati mah nepi ka teu apal I miss you acan. Eta teh bahasa Inggris Kang. Bahasa Inggris. Piraku nepi ka teu apal bahasa Inggris ieu pan bahasa Inggris teh bahasa internasional. Sedangkan upami di negara hayang kasumpingan turis di luar negara hayang bisa betah di negara urang kudu belajar bahasa manehna anu dipakena teh bahasa Inggris. Bahasa Inggris teh nya artina abdi sono ka salira I miss you nya seperti I love you aku cinta ka salira abdi bogoh ka salira. Gitunya nya gitu
aya di pom bensin geuning aya nu smoking. Oh eta teh pertama. Oh, isem jauh. Dilarang modal. Nya, gitu ulan. Ya. Syukur aya sarua pada mika senopati. Dawuh di malan. Kalayan kaula ngahaturkeun rupa-rupa pangajen kasampean duaan. Pangajen ngeuna dadasarna tina rasa rumah sakula salaku raja di negara ya awu-awu langit. Ieu teh aya subangsih ti leungeun-leungeun anjeun duaan. Di malan. Dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara. Anu sasatna ti awit ngecek ngebur melak tanur babakan melak samangka tug jadi negara anu laluasa lintang ti gawe anjeun duaan dibalas kituna ieu layang pangajen khusus ka anjeun ti patih lan senopati ditibankeun ka anjeun kalayan kaula menta supaya kahareupna sing leuwih ronjat deui naon rupa hal widang kagiatan anu sakirana pikeun kamaslahatan nagara awu-awu langit. Laras diestokeun ngeran, Sabab naon? Ti awit dijadikeunana ieu nagara awu-awu langit. Menang hese capek susah payah pait ketir lara jeung balangsa. Anu kaalaman ku diri kula nepi ka jadi negara hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantok ngaleuyah di tengah imah muncir leuit loba duit lain menang popoyan lain menang bubulana. Sabab kaula dina hate geus ngotret dina ati yen yakin eueuh deui anu bakal bisa ngahargaan batur ka urang lintang ti kulobana harta lintang ti lobana dunya anu karasa ku diri kula ya laras kula da geuning buktina mah upami urang teu boga dunya upami urang teu boga harta mah geuning diledek ku batur teh dileret ku sebelah mata nya kuda rencangan oge sok dileret sebelah mata beda usaha ku tukang goong nya gimana itu lah tah nu matak sanajan bari pok-pokan kaula nyarita demi rahayat demi negara tapi aing mah janji jeung kalayan dina ati aing mah rek jujur keur aing sorangan ka BOG dapati-pati kahayang aing ngadeg hayang jadi raja teh lintang ti hayang ngakaya diri sorangan leres kula Numata kaula rek ngahukum ka sajumlah rahayat anu nukang nonggong ka kula. Anu teu ngeunaheun nyatana diparentah ku kula. Sok datangkeun, sok temongkeun. Lamun sakirana teu ngeunah ka dari kula yakin bakal ditiir ku aing. Dipaehan ku aing. Timbal leres kula. Kadang-kadang lamun RT na ngambek di sate. Terus lurah ngambek marah-marah lurah dipanggang. Kuwu nguruku sunu karung boy. Diduruk di malam. Saha atuh muka aing teu hangat. Bisi sugan maneh senopati ulan boga laporan kat anu kang nonggo ka kaula teu aya kulan eueuh teu aya heueuh alus satia satuhu bisi ieu teu aya mah bisi aya kecewas-kecewis
Sieun ai kecewas-kecewis masuk aya eta teh nangingnya kitu we. Disatukangeun urang-urang galarea alim kedali sanana meureun sieun kana hukum kitu leres. Sok pokona masaha-saha anu teu ngeunah kana parentah kaula yakin aja anu bakal ditarima kedurina sewang-sewa. Tuh. Sabab hese capek aing ngayakeun ngadekeun kerajaan ti awit kaula ngapruk, ti awit kaula ngaprak ngaranjah ka unggal negara. Nepi ka hampir sabelah dunya negara-negara tabe ka kaula jadi anak jajahan kaula anu unggal bulan mere upeti. Duh. Wajib hukum di Malang. Ci kumaha minta laporan geus hadaratang upeti jeung sajabana teh anu biasana ngirim teh geus datang. Biasana mah akhir-akhir bulan biasana ngirim teh ayeuna geus ka tengah-tengah bulan yakin kuduna mah geus aya anu geus datang ka dieu di Malang. Sabab lamun teh can ngirim ngandung hati eta negara bakal dihancurkeun ku we. Waduh, uluh. Diktator aing memboga dunungan teh. Nya. Da geuning di negara urang mah awu langit menyekam. Dunungan teh geuning leber ku pamere, sugih ku pangirim, subur ku pangintun. Nya. Kasaktenana luar biasa mapakan dewa-dewa ti sawarga nya. Nah kalaka kecewi sida aing minta laporan teh sieun ayo upawi perkawis laporan mah nya Ki Adi we anu kagungan laporanana saha Senopati jadi kareup sia atuh wakang we asieuna ada geumpeur abdi mah geus maneh Senopati bulan karep sia karep sae kula disawios jadi dia kaharep sae mangga marakaya wong Wiswanu punten ka sok marakaya wong Wiswanu den nira ngira ngalisa pisan cik laporan baik sieun hayang nurinci hayang ka deskripsikeun kabehanana naon-naon di negara naon wae jeung naon wae pangirimna sok geumpeur hareup pendudungan teh umpek-umpek. Da tugas eta nya. Sok nu mawi kulan parantos dirinci ku abdi oge parantos disimpen. Disimpen muhun dinu HP. HP-na wanggu. Dinu HP. Eta kuboga HP. HP teh naon? Eta geuning pan ngalangkung kacipatat sok aya nu garantung bodas. Tape eta mah teh. Nya leres. Tape mah di mana lompatan sok tape. Cape atuh eta mah. Mantap. Cape mah lada cabe. Cabe masuk di bose beca atuh teh. Tong heureuy sia bisi diteuk-teuk leungeun deg waing. Ko sae mangga. Luas pendudungan nya biceun ka geumpeur masih ada ieu teh. Jadi tina HP disimpenna smartphone nya cik mana ieu kelan punten HP kagar wallpaper Angry Bird iya bisa dicoba kumurang kali mohon sok dipakai tiktokan nya ieu teh HP mohon nah geuning dibeungkeut ku karet mun kawasna si uduk wae
Walada siapa teh? Sanes nembe kenging dibandingkeun ku pun bojo. Nah, siapa kenging dibandingkeun ku pamajikan maneh? Kapenak chattingan jeung penari. Aduh. Nya. Eta tuh disiar wae. Alah. Disiar teuing grup Eta beneran rencangan. disiar we piomongan teh. Nya. Itu geran. Syok buka. Saya kulan. Ieu teh passwordna teh 7685 88777 885 7777. Leubet angka 7. Panjang gitu jeung loba angka 7 buah piindekeun ieu. Nya. Sugan we lah menang buntut-buntutna wae mah. Diputer heula ku abdi sok. Ieu teh galeri belah dinya. Ieu folder belah dieu. Da ieu mah aduh hapus lah tepna. Duh, heula video naon ieu? Aduh hapus lah mah balik. Ya video rencangan mah bener. Nah, ieu Gusti. Sok. Naon wae rinci di negara Wirata Gusti, di negara Wirata Syaharajana Prabu Matswapati ngirim naon eta mah ngirim sasatoan leres di antarana mau opat mau Cisewu atau mau nyani mah terus gajah tilu Kopi eta mah. kopina sareng kopina kopi gajah nya gajah tilu mau opat domba 10 kuning genep monyet 20 hayam camani hiji. Namun ni kagok ayam hiji, duh kada eta ngintuna. Buaya salapan, Buaya ya wae. buaya darat we 2. Sate nu ngirimna buaya darat. Geus katarima parantos. Luy. Deui ti nagara Cempelerja, Sarajana Kakasih Prabu Drupada. Ngirim naon eta upami ieu mah emas 2 kintal tuluy kain sutra 2 ton hand body Naon body atuh? 7 kontainer ngirim hand body mohon nya margi di negara orang teh seueur nu hurik sareng seueur nu duda. Bener deui ti negara Mandaraka laras Sarajana Prabu Syahya ngirim naon eta ieu mah skincare nya MS Glow Scarlett nya tacan deui Coca-Cola Fox Priji jeung sajabina deui di negara Mandura Harja Syaharjana Prabu Baladewa naon ti Prabu Baladewa eta mah kana khusus sasatean sate sapi, sate kambing, sate ayam, sate marangi, sate kelinci, sate orai, sate bayawa nya sate kapolah we aya oge Bener. eueuy sate Teka pola usaha.
nya deui lajeng deui di negara Cipta Harja negara Cipta Harja kulan Syaharajana Rajana teh Prabu Idam Martadinata eta teh rajanya raja eta nya ngirim naon eta ieu teh saku bungkus ke depan dulu digoreng dadakan 500-an benar gurih-gurih nyoy haradet kene wak-waw anu kitu mah loba anu kieu aing mah teh mun ieu mah seueur tuluy kalapa pandan wangi nya lengkeng jambu kristal daun cau ujung rek nyawer tuluy digeus ampir kabeh parantos kulan ngan nagara Astina teu acan ngintun sarajana Prabu Sidana keun bae da eta mah cenah hapura leuwih ti heula ka aing geus ngomong parantos ai anu can jadi anak jajahan kaula sawae nagara mana wae upami di negara teh sasaat itu hampir nepi ka 80% tos jadi jajahan salira buktosna teh upeti parantos ka tampi kurang geus parantos nu acan teh kantun negara Dwarawati sareng negara Amarta Dwarawati teh sarajana kakasina teh Batara Kresna Bataranya nya gelar Batara hiji-hijina di dunia ti yang maha tunggal otipati jagatna tapi keun ngarengsekeun pacegregan di alam dunia nyatana Batara Kresna hartosna hipun Kresna cemeng mulus jawi lebet hamilani ajuluk Prabu Padmanaba Padma Kembang Nabawadah penganggeman kemang Cakok Wijaya Kusuma penganggeman Wijaya Kampung Wijaya Kusuma kemang Cakok Wijaya Mawar batake bisa ngauripakeun pati sajabaning pasti hamilani ajuluk Hari Murti Hari Kuano Murti Mustika Sinatian Anom Pranyata Ratu Satung Kebing Langit Satang Karak Yudhistira laras kulan Yudhistira teh nyaeta para Pandawa katelahna para Pandawa mun Pandawa teh naon Pandawa teh lalaki wungkul saturunan katelah Pandawa jelema 5 lalaki wungkul saturunan disebutna Pandawa jadi upami jelema 5 awewe wungkul disebutna Pandawi eta teh muhun kula lamun jelema 5 tak bencong ngungkul panakol eta gitu pula tak eta 2 negara nu tacan penjajah teh nah make jeung aca tuh nyangakeun dipake silih asah asih jeung asuh anu temahna hese pisan dijajahna tak kukituna nyangakeun bobot pangayon timbang taraju abot enteng di selera panjenengan Gusti Prabu bodoh siapa diuk di ketukang saya mangga nyangakeun Kang mangga kapayun Kang sok kumaha tak kira-kira na Gusti Abi kedah kumaha ngayakeun tindakan kumaha tak ka negara eta anu duaan tah lamun aya negara anu jalamana atawa jelema-jelemana teh ngahiji saperti kitu dinten teu oge yakin rada hese timbalan katelah negara Amarta negara Sakti Mandraguna puncul hingga papa dau laras hayat ngagigi ngahiji antara pamimpin jeung rahayat jeung pamimpinna geus saling percaya jeung geus saling pakena kumaha berwawasan lingkungan ya ngandung hati meureun surti kana pangwangunan kalian sengaruk alam ya tah ciptakeun ti urang-urang
jelema-jelema anu sugih anu beunghar Cina daratang kaitu kalayan ismuan syakur anu berkepentingan sing boga rasa manajana anu kiwari teu narima kritik saran ti rahayatna anu temahna rahayat tukang nonggung ka pamarentahnya kitu teh ngakaya diri sorangan. Bukti anu nyata sumber daya alam di negara aslina sakitu ngaleuyana bener daun tapi jomplang jeung kahirupan rahayatna anu pinuh jelema-jelema anu cicing dina garis kemiskinan. Naon sabab pamimpin di negara aslina jadi pamimpin anu borangan teh sieunan sieun ku jurig lain sieun ku genderuwo lain sieun ku naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu gablek pamajikan geulis tina loba kasieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara anu tungtungna duit rahayat duit negara dilegleg teh kumaranehna. Waduh ulu laras nya imala konco urang-urang aslina rayi syudana dijaradikeun pamimpin hartina nepotisme dulur barayana dijaradikeun pamimpin bari jeung lain ahlina sedangkan numur keterangan anu tangtu lamun mitah kudu ka ahlina lamun lain mitah ka ahli tunggu karuksakanana nu mata ruksak negara aslina kulantaran dijenengkeun teh dumeh deukeut dumeh konco dumeh dulur bari jeung lain ahlina ya cek kaula tadi jadi jelema borangan teh para pamimpin ya tingali ngamarudahna urang-urang negara aslina ayatna anu nukang nonggong ka pamarentahna ya tungtungna rahayat dititah kerja bakti pating nyelengir dititah gotong royong ti popolotot tapi datang bantuan ti luhur bahayang-hayang jeung parontok-rontok subuh dulu laras nya timalan katambah mangsa kamari ayatna penyakit corona ya dipuseur dayeuh negara aslina geus ngucurkeun bantuan ya pikeun warga-warga anu katarajang ku penyakit ya kulantaran warga kudu cicing di imah ngaliwatan bantuan langsung jeung sajabana tapi dipolitisir anu temahna tina mabok narkoba jeung sajabana geus lusup asup ka eta nagara anu diala tulang tonggo generasi muda budak warana engke di mana geus kacekok budak warana moal bisa mikir kaituna bakal ingeung nagara. Waduh anjir sugan teh lain ieu uteukna deuleu hebat dulu pinter sing molotok dina maca kitabna sing pika jago nyebutkeun dalilna paseh dina ngomongna ya asupkeun ka eta nagara sing jadi dipercaya ku masyarakat tempo geus dipercaya ku masyarakat kendalikeun ayatna pengparkeun setir kumanehna ameh naon ameh nepi ka ameh teh ngajieun di golongan anu tungtungna lain ibadah karena pangeran tapi ibadah teh karena golongan. Waduh nu mata golongan jeung golongan sing pasea sinapa bener-bener dalil sina neangan paisan kosong ya laras pikeun maling Yudhistira urang paok sina ditodos dia urang tanya raga katideungna lamun teh aya jadi patalukan kumare upeti lamun teu dipaehan kitu menawi ieu mah menawi ieu alus teh syati cemerlang sia namana sanggup pikeun maling sanggup bener ya hebat langsung di ACC ieu culik-culik bajana mah kira-kira sabaraha poe lamun poe maneh sanggupna nyunkeun minggu kaula ulah
2 poe cukup teu atuh 2 poe mah cukup teu aduh montong aduh jawab cukup teu Sanggup teu tilu atuh 2 tilu Gusti 2 bisi macet eueuh 2 aing mah nah jadi adu tawar itu teh nya Rosya tengah-tengah 2,5 betul nya emohan ku peuting hiji nanging kaula nyuhunkeun bantosan we naon nyuhunkeun kaula pasukan we pikeun batur ke kaula di jalan pek rek sakumaha sia sakompi we cekap bener ya sok saya atuh jadi lan doana ya kang ieu doana ya kang nah nepi ka dareudak kitu juga nu geumpeur sok didoakeun we beung teh sing nepi ka liat nya bisi ka teuk-teuk non sia saya atuh kaula pada miang dina waktu sayeuna bra miang ini aya mah kene permios kula lugay ni raya lumundur wiwit di melayang rana lugay ni raya lumundur di melayang rana melayang rana Senopati siang ngejedog wae buat desanggup lamun dibere pancen gitu ai sanga mankara sana bisa nuju sibuk kitu nya nuju melak lauk di Cirata abi nambah guys tong sok api-api tong sok loba alasan itu bulan lir pen barang saweg imbal wacana sapraptanipun ayat tatamu di saluran ieu karato taya sanes ieu teh tatamu astina nyatana residorna anu diutus ku Sang Nalendra Prabu Suyudana pikeun masrakeun upeti ka nagara Awawulangi kairing putra muridna panengahing Pandawa Raden Arjuna surak menghamba-hamba prapta kacia para badega di saluran ieu tempat anak dayo ada dayo naon recet Senopati para badega hei para badega hana dirada meta hana jaran metal saking krongkeng naon eta teh dudu we si teh dudu lele naon si teh nah ngomong naon sia teh sia naroskeun nabi naon kabadega teh ana dirada meta nah aya gajah ngamuk dudu lain udah kebun binatang pan itu karaton gajah ngamuk ngomong kopi gajah loba oh nya eta oge terus naon di teh ana jaran medal saking krongkeng eta teh hatina teh naon naha aya kuda leupas di pakandangan sanesna nah pan si di karaton setelain kandang gitu cenah di kapungkurna teh di dalam kapungkurna kayak kitu teh nya tiba pada dalam pipina kayak kitu abi teh tong dipake deui si deda nya teka hartik wae aya teh dipake sieun teu meunang beli jakrama abi teh aya naon cenah pernyataan apa aya tamu kan di negara Astina Residorna uluh aya kasepuhan Residorna eta ning anu ngomong teh ajo nu kitu ning oh Abah Ajo muhun
Hei para badega wayah napi warang sumping ka dieu sambil Gusti sok kada. Sampurasun angir